Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, ma'anani wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarram pengatur waktu, pemindah acara, nah pindah ke hanap calik na kursi di dia, MC mah calik na kursi di dia, mangga bade udo dong, mangga Al-Mukarram pakarsa pun dulur kersana bos Haji Maman anu kasep, anu gagah, anu bager, doakan sing panjang umurna. Kersana Abah Haji Engkos, kersana Pak Wawan, kersana Abah Gaul. Saha Abah Gaul teh? Abah Gaul teh mana? Oh iya. Oke, kersana Al-Mukarram Bapak Kiai Mumu, kersana pun guru, Bapak Kiai Haji Ajid, Bapak Kiai Uju, Kiai Jajang, Kiai Ridwan, Al-Mukarram Bapak Kuwu Hormat, Kuwu Atot. Oke, kersana Bapak orang sadayana anu panggondrongna da anjeunna teh hayang umroh cenah. Mudah-mudahan sing nasibnya. Masalahna lamun teu umroh eta meuli tek eta rambutna. Bapak Kuwu Megi tengah ngojet. Oke, kersana Bapak Ulis Budi pun guru, kersana Abah Haji Sayadi, Kiai Jejen, Al-Mukarram Kiai Asep, Al-Mukarram Kiai Yono, Al-Mukarram Kiai Dian, Al-Mukarram Kiai Cecep, beak odi. Khusus kersana pun lanceuk Bapak Camat, anjir, kasepnya masya Allah, sampurasun, daramang sadayana, terima kasih. Itu yang saya harapkan. Seluruh para panitia yang luar biasa, mencintai tanah air, hubbul waton minal iman. Semoga kerja keras para panitia, keluh kesah para panitia, keringat para panitia dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh para panitia Desa Lampuyang. Hidup Lampuyang, merdeka, Allahu Akbar. Cek 1 2 3. Bos, Hona turunkan bos. Oh iya, masya Allah. Cara tadi awal gitu. Cek 1 2 3, masya Allah. Ya sound system menggelegar. Mudah-mudahan teknisina sing asup ke surga. Bawa jeung salon-salonna. Para jamaah nu karasep, nu garelis, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga. Abdi mah ningali pamuntenna ge masya Allah, atuh ieu mah wajah-wajah calon penghuni surga ieu mah. Komo nu pangpayuna teh ieu ka surgana ge pangpayuna masya Allah. Mangga Pak Kubu. Boleh bade ti payun. Bingah amarwata suta, bingah ka giri-giri, wengi ieu tiasa hadir ka kampung Menceri, Desa nya heula sabar. Lampuyang, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, di Nararaga, Mieling, kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-80 hiji dengan tema ngelingan nikmat kemerdekaan, kuningkatkeun rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ruh para pahlawan urang sadayana wengi ayeuna kengeng nikmat kubur. Tos diaoskeun tawasul hadarat atos sholawat, ngaos Quran, masya Allah, masya Allah. Eta nu diantos kuruh ahli kubur urang sadayana. Mereka tidak meminta jabatan setelah Republik ini merdeka. Mereka tidak pernah
Mereka tidak mengasongkan diri. Naon ngasongkan diri? Bahasa Indonesia naon Pak Camat? Tidak menyodorkan nasaruas teh. Tidak menyodorkan diri segala. Mereka tidak menawarkan diri. Ini hesenya. Nanti kalau merdeka saya jadi bupati di mana? Saya jadi gubernur di mana? Saya jadi camat di mana? Tidak. Mereka cuma bilang, berikan kemerdekaan, silahkan kau ambil darahku, kau ambil nyawaku, tapi berikan kemerdekaan untuk anak cucuku di masa yang akan datang. Dengan modal bambu runcing, dengan modal bandring, terang bandring, ketepel. Akhirnya para pahlawan, para pejuang, para ulama, para kiai, para petani, para santri, dengan senjata bambu runcing mereka mampu mengusir para penjajah dari tanah Republik tercinta merdeka. Pertanyaan besar hari ini, apakah betul kita sudah merdeka? Ya, memang secara undang-undang kita sudah merdeka. Alhamdulillah, penjajah sudah pergi, Belanda sudah minggat, Jepang tidak kembali lagi. Tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, saudara. Masih banyak anak yatim yang ngamen di lampu merah. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak punya rumah, mereka hidup di bawah kolong jembatan tol. Ini merupakan teguran keras bagi para pemimpin kita. Dengan negara yang begitu besar, Indonesia ini negara besar dan kaya, Ibu. Mama, kamu jawabnya begini, iya Aa. Oke, saya ulang, Mama. Coba nanya ke bapak-bapak, Abah. Bapak tengah ngomong main apa? Tengah ngomong. Atau abah mah jawabnya kulan ujang gitu. Artinya begini loh, bahwasanya Indonesia ini negara yang terlalu besar. Dari Sabang sampai Merauke, di bawah garis lintang Katulistiwa, subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Butuh waktu lama untuk meratakan kemerdekaan di Republik ini. Masih banyak saudara kita yang belum menikmati terangnya lampu listrik. Masih banyak saudara kita yang belum menikmati jalan aspal yang indah. Betul begitu? Mungkin di bagian utara, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, oke. Tapi kita lihat saudara kita yang di Kalimantan, saudara kita yang di Papua, di ujung selatan sana. Bahkan kenapa saudara kita mereka di Aceh dengan teganya menurunkan bendera merah putih? Salah satu dari kekecewaan mereka, mereka ingin merdeka. Bagi kita hari ini, apapun yang terjadi, jangan punya niat ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita dilahirkan, di sini kita makan, dan di sini kita akan dikuburkan. Betul? Sekali merdeka tetap. Tugas kita hari ini, mari kita amalkan lagu W.R. Supratman. Bangunlah, bangunlah untuk Indonesia Raya tuk dua. Merdeka tanahku, negeriku, Indonesia Raya merdeka, hiduplah. Hadirin diharap duduk kembali. Enggak tadi, enggak. Kemerdekaan yang kita rasakan hari ini tentunya tidak gratis, Abah, Mama. Betul? Oh, Masya Allah. 350 tahun Belanda menikmati kekayaan negeri kita Indonesia, disusul dengan Jepang, Portugis, belum lagi PKI yang menjadi pengkhianat bangsa kita hari ini. Masya Allah. Maka tugas kita hari ini mengisi kemerdekaan dengan ilmu dan iman. Kita nggak perlu lagi ke medan perang membawa senjata, nggak perlu. Cukup para pejuang kita mengenal ada Imam Bonjol, kita mengenal ada Pangeran Diponegoro, bahkan dari kaum perempuan pun nggak mau kalah. Kita mengenal ada Raden Dewi
Sartika, Raden Ajeng, mereka perempuan-perempuan luar biasa. Seorang pejuang perempuan dari tanah Rencong Aceh yang punya gelar macan betina, yaitu Eyang Cut Nyadin, yang makomnya di mana? Di Sumedang. Pernah ke sana? Atau sekali itu? Ulin itu jarah kali itu. Makomnya di Sumedang. Artinya apa? Walaupun seorang perempuan tidak menutup diri untuk berjuang demi kesatuan Republik Indonesia. Betul begitu? Ditambah Cut Tari, Cut Keke, Cut Marisa, dan cut-cut yang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Pertanyaannya, apakah bangsa kita dulu merdeka hanya dengan bambu runcing? Tidak, saudara. Ada senjata yang lebih hebat daripada bambu runcing. Apa itu? Keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak akan membiarkan bangsa kita terus-terusan dijajah oleh bangsa asing. Maka para pahlawan, para ulama dengan jujur mencantumkan dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah. Pernah baca eta, Pak? Ibu pernah baca eta, Bu? Oi, ngomong, pernah baca eta aja? Atas berkat rahmat yang maha. Artinya kalau Allah tidak campur tangan dalam urusan kemerdekaan, nggak ada cerita bambu runcing bisa menang melawan tank wajah. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita hanya bisa mengenang ruh-ruh para pejuang, para pahlawan. Kalau hal ini kita bisa minum air kelapa, jangan lupa dulu orang tua kita yang menanam pohon kelapa. Kalau hari ini kita bisa bebas merdeka, tenang beribadah, tenang berusaha, tenang bikin acara tabligh akbar, jangan lupa itu karena ada darah para ulama, ada darah para pahlawan yang ditebus untuk merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik. Ada berapa pulau-pulau di Indonesia? Taruh rek bapak-bapak mah. Mama, masya Allah. Ayah sabaraha pulau di Indonesia? 30. Tirah aja di 30. Semuanya itu 17.000. Berapa? Jumlah yang fantastis. Banyak tidak? Seueur salib. 17.000 pulau di Indonesia, belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah 2 apa? Belum suku bangsa dan bahasa. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku. Itulah ada Sunda. Tuturkan abdi tau maka ka Jawa, jauh-jauh ka Jawa di Sunda heula. Tuturkeunnya tong heulaannya. Ada Sunda, tak gitu. Ada Jawa, Ambon, Aceh, Padang, Batak. Sok sebutan kabeh sok terus. Negara besar dan kaya tentu butuh orang cerdas. Betul? Dan pemimpin tidak akan bisa melaksanakan pemerintahan tanpa dukungan dari masyarakat dan rakyat. Betul begitu? Karena kedaulatan tertinggi bukan di MPR, bukan di presiden. Kedaulatan tertinggi adanya di tangan rakyat. Maka mama yang punya suami petani, yang jadi pedagang, yang tukang kuli, jangan berkecil hati. Hei para pedagang, hei para petani, hei para kuli, Anda lebih mulia di hadapan Allah ketimbang para pejabat tinggi negara yang kerjanya korupsi uang rakyat. Betul? Hidup rakyat. Tahlil. Salah denge deui wae. La ilaha Muhammadur Rasul. Saya sakit, Pak, lihat berita di Facebook. Ada pejabat tinggi negara korupsinya nggak tanggung-tanggung, ditemukan 74 kg emas batangan di rumahnya di Bogor.
ditambah uang tunai 450 miliar eta lamun dibelikan karena kerupuk sama jaleka kebagian kabeh mah. Itu uang siapa itu? Uang siapa? Orang Lampuyang, orang Talaga, orang Majalengka pasti taat hukum. Yang punya motor pajaknya dibayar, mobilnya dibayar, rumahnya dibayar. Tiba-tiba dikorupsi, marah tidak? Marah tidak? Maka tugas kita sebagai rakyat bukan mengkritik jalannya pemerintah, tapi mengawasi jalannya pemerintah. Betul? Dan kita dilindungi oleh undang-undang untuk menyuarakan kebenaran kepada para pemimpin-pemimpin di Republik Indonesia ini. Karena masih banyak oknum-oknum pejabat yang mementingkan kepentingan pribadi, terutama untuk kebagian proyek. Pasti ngararadat. Nutup boga MBG ngadat. Yang punya MBG syarwa ngadat. Can turun dana. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik, kita berharap semoga dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia menjadi lebih baik. Ya Allah, kalau ada pemimpin kita di Republik ini, baik di parlemen, di MPR, di DPR, siapapun Anda yang punya kewenangan, kalau punya niat ingin merusak bangsa, ingin mengeruk kekayaan negeri, semoga Allah hancurkan dengan segera. Amin. Tapi kalau ada pemimpin yang punya niat ingin melindungi rakyatnya, ingin berbakti untuk bangsanya, ingin memperbaiki Republik ini, semoga Allah berikan perlindungan daripada kejahatan-kejahatan politik. Kita rakyat kecil cuma bisa berdoa, semua kan butuh perjuangan. Betul? Butuh perjuangan kok. Bahkan bukan cuma kalangan perempuan, anak kecil pernah jadi korban waktu merebut kemerdekaan, yaitu Raden Irma Suryani, putri daripada Jenderal Ahmad Nasution. Ahmad Nasution, Lenyani Nasution. Waktu di malam penculikan melindungi bapaknya ketembak itu Pak. Masya Allah, Masya Allah. Semoga almarhum almarhumah para pahlawan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, karena ini momen peringatan HUT RI, sebelum saya berbicara bagaimana sikap kita hari ini untuk menjadi negara yang lebih baik, kontribusi kita apa untuk bangsa, bagaimana kalau kita menyanyi? Setuju? Baik. Saya takut jamaah HRS karena tararuno. Saya mau nyanyi, tapi saya mau nyanyi sama-sama, oke? Pokoknya nuta nyanyi sing tuh bisa ki. Tugasnya gampang. Nanti kalau saya bilang berjuang, abah, ibu angkatkan lengan sing luhur. Kadek sirah batur kadagor. Bicara teriak, berjuang. Kurang iya, tong leles gitu atuh. Berjuang. Good. Duh, eta nu ngopi anyir. Ini ngeunah hayang kopi euy. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang hakiki adalah melepaskan diri dari ketergantungan kepada manusia. Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa orang merdeka itu mereka yang hidupnya enggak takut kemiskinan. Dia enggak takut besok enggak makan. Orang yang jiwanya merdeka tidak akan pernah dikekang oleh dunia yang sifatnya sementara. Kita sadar hidup ini enggak akan lama. Leres gitu. Ngaran jalmi di alam dunia mulih kajati, raga ditinggalkan, maut pingaraneun. Bukan soal mati yang kita takutkan, tapi kehidupan setelah kematian kita akan menghadapi hisaban. Urang mah benten sareng anjing. Anjing buduk di jarian di mana paeh cukup bilatungan. Leres pangarsa. Jelema mah teu cukup ku bilatungan, bakal panggih jeung naon? Balitungan bakal dihisab. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadayana bakal nyarios payunan Gusti Allah, payunan mata kade
ka awewe nu aya di dieu ulah sok kurang ngajar kanu jadi salaki kurang ngajar kasa najan salaki anjeun pernek geuneuk buheuke eta teh salaki nu wajib dihormat anu wajib sok sanajan ibu ahli ibadah sok sanajan ibu ahli ibadah Senin Kemis teu katinggalkeun tahajudna unggal peuting tahajudna tapi lamun eta biwir teu dijaga teu diraksa nikah nyeri hate salakina ibadahna moal ditarima ibadahna moal ditarima cik ibu-ibu teh oh da kumaha salakina aku tahu hati kamu bilang begitu memang benar da istri mah makmum salaki teh ari makmum teh tergantung Pak kupingnya imam lurus makmum imam geblek makmum ke jadi tong nyalahkeun pama lamun pamajikan kurang ajar da rumah tangga ayeuna teh cukup ku cinta pangersa sok coba ibu nyarios sing tariknya mumpung aya lalaki. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Tuh, bah, denge tuh. Aku denge tuh. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan seperti Pak Camat? Oh, Pak, waduh. Rumah tangga hari ini tentunya butuh dukungan. Emang daek boga salaki loba duit tapi burut? Yang susah itu rasa syukurna. Nu hese teh dan nyaritakeun duit mah umi mamah sayangku cintaku dengekeun nyaritakeun duit mah dibare sapoe 100 juta ge moal mahi nyaritakeun cukup mah moal bagaimana rasa syukur kita kepada Allah lewat perantara tangan suami bade naros ibu lamun dipasihan ku coroge acis sok nyebat nuhun alhamdulillah nah jawaban teh sarua itu atuh lalaki cicing aing nanya lagi ke awewe ka ditu. Ibu ngomongnya cicing lah. Ibu lamun dibere duit ku salaki sok nyebat nuhun alhamdulillah. Oh sok? Oh gitu diajar. Dibere ku salaki cek salaki teh nyai da poe ieu mah usaha teh tepati alus. Kur menang duit 1 juta. Tarima ku umi bari disuhun alhamdulillahirabbil alamin sakieu ge alhamdulillah dipasihan 100.000 tampi we heula suhun alhamdulillah ya Allah da moal jadi 1 juta lamun kurang 100.000 dipasihan 2.000 hatur nuhun pangersa tong nyebut mal mahi tarima we heula sakieu ge alhamdulillah mahi meureun jang meuli pecin tuluy salaki teh tanya numere 2.000 teh bapak bade tuang sareng naon cek salakina teh nya lamun aya mah mun aya kitu hoyong jeung sop iga atawa jeung gurame bakar gampil ibu teh ka warung meser masako anu rasa sapi daging nama ganti ku senal alhamdulillah dinten ieu mah tuang teraos Pak Camat tadi teh dugi teh tabuh barasa teh acan magrib tadi teh sahur bos maman teh bade tuang sareng naon cenah aduh masya Allah nu mege penak nu bager kitu sok cenah bade sareng hayam bade sareng doma bade sareng lauk jatah sarang lauk we tuh cenah aya nila aya emas aya gurame bade nu mana jatah wios gurame we oh nya cenah
ditewak nu sakilo hiji teh teu seep dituang masya Allah. Mudah-mudahan Haji Maman sing langkung barokah mere udud saselop ti kuwu mah jeung ti pacamat can namanya ti panitia nu tadi mah mohon ti panitia dari pejabat soleh mapan cicing atuh keur usaha teh cicing dengekeun di pejabat soleh mah sok kitu pantara ngantep gitu. Oh aya tamu ti Sukabumi sok nitah ka Ulis Lis meuli udud jang kiai biasa mah gitu. Andi dia mah teu biasa pangintennya. Sawios ya kedah dibiasakeun atuh. Bingah-bingah ya tiasa penak masya Allah. Terus diluwengi eta jan uih kukurilingan di Purwakarta, Karawang, teras ka dieu enjing meureun di Bogor. Masya Allah berkah maulid ayeuna teh ngagabung sareng HUT RI. Penting tadi mah malah salah tema penting tadi mah. Merdeka cik abdi teh. Panitia eta Noel cenah muludan cenah ieu mah. Oh muludan, heuh kumaha kapalang. Muludan. Jadi kedaduana we dibahas ya mah hiji urang nyarioskeun akhlakna Kangjeng, dua nyaritakeun perjalanan kemerdekaan Republik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, peran seorang perempuan dalam kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa dipungkiri. Betul? Banyak kalangan perempuan walaupun mereka tidak tercatat di tulisan tinta emas, tapi perannya luar biasa. Da pejuang oge moal bisa takbir, moal bisa gelut lamun teu diparaban ku pamajikan mah. Waktu rek perang harita nu pak pikpek nyiapkeun katuangan teh pan kaum wanita. Da moal bisa perang beuteung lapar mah. Datang Belanda. Cuk Belanda angkat tangan. Allahu Akbar. Da leuleus. Ayo dipasihan tuang heula mah pan. Sok bedil sok. Cek pejuang teh. Sok neurak mah sok. Talaga ieu. Bedil sok. Ceder. Ngeus. Neurak. Paeh aing dicenah. Sugan teh kuat. Aya si pitung panjang teu neurak di bedil geuning. Sabab awewe mah kieu pangarsa. Awewe diberi kelebihan ku Gusti. Mana kelebihan anak? Hiji, awewe mah pikiran anak lebih sensitif daripada lelaki. Laras teh. Pernah teh ibu di imah tegenah hate mun salaki keur di luar. Pernah ngalaman? Masuk nyeblak gitu, pernah. Lain nyeblak hakaneun lain maksudna. Nyeredet hate pernah? Ceuk ibu teh, ya Allah. Aya naonnya? Ujang telepon bapak, ditelepon teh ku budak teu aktif mah, ya Allah, moal katingang listrik, moal nyimpang ka imah, tuhnya langsungnya pikiran anaknya, langsung koneknya ka imah rana gitu, ya Allah, instingnya kuat. Yang kedua perempuan punya GPS supersonik, bawaan orok, bawaan lahir. Canggih GPS-nya Pak Camat. Dimanapun salaki nyimpen duit pasti kapanggih. Leres gitu. Saya kitu geus diamankeun eta. Nakopeah tu cek Pak Haji. Pak Haji pernah ka nyaman? Oh pernah. Kang ari ieu duit naon 300 dina kopeah? Cek salaki teh, oh eta mah duit sial. Duit sial. Nyepan kapanggih cenah kumaneh. Urang mah boro-boro neangan duit nu leutik. Sakalian neangan kolor sok ngogorowan saha? Sok ngogorowan pamajikan. Leres teu Pak? Mun meulari acuk, meulari anguan geuning sok ngogorowan ka saha? Cuk Pak Haji teh, cuk Pak Kuwo teh. Ye. Kolor warna pink di mana? Anu gambar mobil. Cuk pamajikan teh belah wetan. Belah mana? Tibang kolor ge urang meminta tulung ke pamajikan. Laras gitu.
Nu katilu dari segi tenaga, riset membuktikan bahwa tenaga perempuan 2 kali lipat dibanding laki-laki. Nu sabenerna mah manehna nu beda tenaga teh. Ayeuna kieu nya pamajikan pernah teu minta tulung pangangkatkeun galon. Asugan gitu Pak pangangkatkeun galon. Sapereuna mah ku sorangan ge bisaeun. Lamun urang eueuh ge sok pasang CCTV di imah geura. Wuh. Sabenerna mah gitu. Ngan pura-pura we. Ayeuna kieu ibu lamun keur nyeuseuh bisa bari ngais budak. Tuh. Ibu keur masak bisa bari nyusuan budak. Bisa? Bari nyusuan salaki bisa? Bisa? Bisa. Abdi pernah soalnya. Ada telila sakedeung. Urang mah lalaki teu bisa macul bari ngagandung budak Pak. Leres teu? Kebanting mah kagok urang. Sakalian ditetah ngasuh we geuning. Sok urang tetah ngasuh ke pemajikan. Karek 5 menit, Bu, budak yang ngising. Ke pemajikan. Hal-hal kecil saja kita nggak bisa. Nahan syahwat, nahan syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu makhluk biologis yang butuh batur hirup. Lalaki butuh ku awewe, awewe butuh ku lalaki, awewe butuh. Tapi palebah nahan syahwat kuat saha? Kuat lalaki, kuat awewe. Pak ngomong Pak tuh, wah cicing we Pak. Kuat lalaki, kuat awewe. Geus urang buktikeun we daripada pas ya, urang buktikeun. Ibu lamun teu mangih nu kitu saminggu kuat. Anyir. Sabulan. Wow. Satahun. Buh. Nges, ibu jempeknya. Pak, minta kerjasama. Ya urusannya harga diri ya. Ulah nika ditincak ku awewe. Da urang teh pamimpin. Bapak ngomong, lamun bapak teu mangeh nu kitu satahun. Kuat Pak. Si goblok henteu cenah. Ah bener teu bisa. Berarti hebat keneh. Maka di momen Tabligh Akbar HUT RI yang ke-81 untuk para suami yang hadir malam ini, hormati kaum perempuan, cintai mereka sebelum dicintai orang lain. Betul. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya, karena di balik lewehnya awewe ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal. Betul. Betul. Serang. Najan diukna di tukang ge ari skincare na mahal mah glowing. Tuh di tukang buat glowing gitu. Najan diharup ge da ari make na pipa karung mah. Nyarebung eceuk na beungeutna teh. Acara malam ini live streaming, banyak sekali video shot. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman baik dari audio sound system maupun dari live streaming. Hadir juga yang dari Kuningan RC Dakwah, hadir yang dari Indramayu Kang Im Saestu, juga live streaming yang di sini. Terima kasih. Insya Allah nanti di rumah Mama bisa melihat sendiri. Maka untuk kameramen sarankan jangan fokus ke panggung, cari jamaah nini-nini atau aki-aki yang sedang calangap atau nuker HS. Teta shotnya teta halus. Haji Asep seri. Aduh penak deui sareng pangarsa. Alhamdulillah nu kadua kali na. Alhamdulillah sareng Pak Camat, Pak Kuwu, alhamdulillah kakarak deka boga kuwu model kieu Gusti. Biasana ge kuwu mah rapih nya. Biasana ge setil gitu. Ieu mah anyir. Sebut dukun lain gitu. Kuwu kebanggaan kita luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kuwu yang kita hormati. Masya Allah. Kita samutan tadi teh Pak, samutan heula cete 2 jam mah. Cek pokok teh cek nganyek-nyek. Heuda itu biasa mah teu bisa dipaksakeun. Mata kunaon kiai mahal oge. Taras ka Pak Camat. Maruk babari public speaking teh hese Pak. Marolotot juga rek ngahakan.
keeng hate mah ya menguat-nguat maneh we mata sakala rupa ge kudu berlatih berlatih abdi neka bisa kieu teh pakuwu latihan lagi 3 tahun ngal peuting hudang jam 1 majikan sare mitoha sare daerah aya harudang keneh mah jam 1 hudang saudara-saudara sebangsa dan setanah air penting-penting ngomong sorangan torojol teh mitoha lalaki ujang sing eling sing sabar cenah istighfar desa ka urang edan urang ya itulah proses kehidupan betul udah tuh ujug-ujug enak pakuwu mau ujug-ujug jadi kuwu bos maman mau ujug-ujug loba duit pak camat mau ujug-ujug diangkat camat semua butuh proses kiai ge sarua tuh para guru para ajengan mata hargaan para ulama para kiai teh hese ganti nah punten pak camatnya pak kuwu punten mun isuk pageto pak camat pak kuwu mawat loba gantina presiden ge kakaraka jabat geus loba gantina nu arariklan tapi ulama kiai ajengan isukan pupus hese sebab dalam satu pesantren mau jadi kiai kabeh moal walaupun budug nama sararea kamu pikir aku nggak budug memeh setampan malam ini 3 tahun aing kieu teh garo di kopong bari ngalagu sungguh terpaksa aku menyanyi membawa suara jeritan hati. Oke, 1, 2, 3. Aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah. Atas pak, atas. Daripada ruksak kamera atas. Sagaru pakai butuh pro. Allahu Akbar tuh ujug-ujug capek tangkieu. Baheula mah keur anyaran ceramah, aya nu ngonang anyar pertama ceramah di Jawa Tengah bari kakarak deui. Nu ngolu jamaah kuat 1000. Data kuat bingung eta. Para ibu ti kapungkur ge Kangjeng Nabi Muhammad mah sallallahu alaihi cek jamaah teh atuh heueuh cenah da teu dirobah. Gusti nu agung matak Pak nu gaduh murang kalih capetang lebetkeun ka pasantren khusus dakwah. Khusus anu suarana bagus lebetkeun ka pesantren Quran kori cara nu ngaos kori tadi geuning. Beuh panai ku ilmu mah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta teh. Ku ilmu mah lain ngahargakeun ilmu teh mahal. Sok salaki ece kori di dieu. Babetan mah ku aqua meureunna. Pan sagala rupa ge butuh proses. Nyata cenah Kang Haji urang mau boga budak teh sorana butut cenah mentalna eraan karesepna teh puasa jeung wirid. Oh iya mah geus jelas calon ahli hikmah atawa calon dukun. Dukun teh bahasa Arab eta teh dukanun hartina warung. Tukang hikmah kudu sagala bisa. Nu nyeri beteung ieu jampena, nu burut ieu jampena, nu gede sabelah sikina ieu jampena. Gampang ngahikmah mah pangarsa belajarna kieu teh ngahikmah mah torojol pasen cekelan leungeunna. Padahal hate mah bingung sabenerna. Ngan gayana kudu kitu supaya batur yak. Contohna kieu we lah urang rek nyieun syariat hayang tereh beunghar datang ka kiai mobilna hungkul pajero 4 imah 2 lantai pamajikanna 4 yakin teh urang anyir rek mere 200 teh ditamahan 300 dupi warung paling mana cenah namahan amplop. Sabalikna urang rek guguru ahli pelet torojol teh
tarojol teh ka imah jelema eta pamajikanna ge jiga boboko. Yakin teu urang? Camplang kok ahli pelet pamajikan ripuh tek mere 200 dicokot deui 100 pan. Kitu dina kitab Iqadul Himam syarah kitab Al-Hikam al-yaqinu fauqal iman, keyakinan itu di atas iman. Kenapa Indonesia merdeka? Yakin. Kenapa para pejuang rela mati di medan tempur demi memperjuangkan NKRI? Yakin. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari orang yang mati di medan perang untuk membela negerinya, maka jelas dia seorang syuhada. Berarti dia matinya akan masuk surga. Ku keyakinan. Dalam untuk yakin berjuang ibadah namal ararinit moal. Cek para kiai teh, "Woi, Belanda datang, berjuang." Lain namun miluan berjuang menang naon? Amal menang naon pokokna maot maot teh. Namal ararinit moal. Maka Bung Tomo seorang proklamator, beliau pernah berpidato di arek-arek Surabaya di hadapan ribuan rakyat dan mahasiswa. Apa beliau bilang? Kalau seandainya tidak ada kalimat takbir, maka dengan apa saya gerakan putra-putri terbaik bangsa? Ketika Allahu Akbar berkumandang, para pejuang, para ulama tampil paling depan berteriak Allahu Akbar, mati tiket ke surga. Menang, alhamdulillah. Mereka nggak pernah bilang nanti kalau saya menang nanti saya jadi camat di sana ya, tidak. Nanti kalau saya menang saya jadi RT di sana, tidak. Kok mau RT mau pangripuh-ripuh? Pak RT aya? RT saha namina? Hah? Uman. Lain uman mah iya no sok. Lamun orang arakel teh geuningan. Hah? Kuman? Kuman mah atuh lamun dedeyeun geuningan. Sia teh mah cenah kuman gebugan. Tuman eta mah nya? Ari tuman mah atuh geuning lamun urang hayang ngopi geuning. Tu cenah canak etana tumanna cenah ka dapur cenah. Ayo sia. Termosnya jauhnya tina tuman kana termos. Kembae. Pak RT tuman uman nu mana? Nu mana? Pak RT ngacung. Nu eta? Nu mana itu? Nah menang sih tunjuk. Itu tukang nyuk kanu hareup. Nu hareup nyuk kanu gigir. Teh dengekeun. Pangmulia-muliana jabatan teh RT. Pejabat tingkat 7 di Republik tercinta, gawe capek gaji teu puguh. Dialah tapi mun aya urusan jeung warga, memeh jeung kuwu, memeh jeung camat, memeh jeung KDM jeung bapak aing. Nu pertama rawing ceulina saha? RT. PKH teu kabagi. Bansos teu kabagi. Hayam leungit. Pamajikan kabur. Motak nu pertama asup ka surga teh. Cuk saha sih teh RT sana? Dina kitab naon eta keterangan? Lain nu pertama ka surga mah jalma nu iman takwa ka Gusti. Meureun di antarana. Tak ke deui mun milih RT teangan nu torek. Mau loba pi omongeun moal ngan administrasi ruksak. Cek warga teh pangarsa dupi ayeuna ngadamel KTP sabaraha dintennya. Cek Pak RT teh insyaallah mun eueuh halangan mah muludan malam kadua isukan mah ieu HUT RI. Cek warga teh sanes muludan KTP. Cek Pak RT teh oh ai teu damang mah gak kieu tuh. Salarasna ari konengeun mah da gampil. Kututut konengeun mah. Ger pasea warga jeung RT. Lurah datang rek misah atuh digebugan kuduanana.
Pak RT sing sehat panjang Yusua. Jadi RT teh ibadah nu luar biasa ngan terkadang sok dipandang sebelah kade para wargi. Kita ini negara demokrasi, lamun aya urusan jeung lurah ulah abong wauh jeung kuwu hargaan heula saha ngomong heula ka RT teh rek ngawinkeun budak, pangondangkeun warga, pangondangkeun pakuwu, pangondangkeun pacamat. Ieu jang meuli ududna ku sakitu ge asa dihargaan RT. Luar biasa semangat RT pan. Ketika pareum lampu RT tanggung, cik RT tenang, saya diharap. Sok mun RT teh dilibatkeun. Cik RT sabodoh jan gede sukan paduli teu urusan aing. Kitu. Dan hese mah saling menghargaina. Leres teu? Mata urang saling harga atuh nu saluhureun pamingpin mun aya warga RT mana ya RT anu ek naon bade daftar nikah lain ka dieu tuh bebeja heula ka RT ijieunkeun NA na terus datang ka KUA engke saya kepala desa mun aya waktu hadir mun eueuh tong ngamek sabab saya keur di nu ngora di ditu oh kitunya indahnya hidup saling menghormati atuh ajengan kiai da meureunnan pada gaduh naon pada gaduh bagian leres teu pejabat butuh rakyat butuh pejabat pemimpin jamaah butuh kiai butuh jamaah sok sanajan kiai gagah ilmuna mun eueuh jamaah rek ngomong jeung saha ngejajar kiai di dia jamaah eueuh cek kiai teh saudara anu ngaliwat Pak Haji cager disangkaneun nu gelo ngomong sorangan. Hidup itu butuh orang lain karena kita makhluk sosial. Baik, saya akan berbicara tentang Negara Kesatuan Republik. Apakah hari ini kekayaan kita sudah betul-betul merata? Belum. Kurang apa sih di negeri kita? Emas kita punya, betul? Nikel kita punya, perak kita punya, besi, timah, kekayaan alam, dari mulai marga satwa, tanaman semua ada di Republik kita tercinta Indonesia. Di Arab pohon ditanam jadi tongkat, di kita tongkat ditanam jadi pohon. Saking suburnya negeri kita. Di Arab eueuh susukan, eueuh wahangan, eueuh kali. Di sini air mengalir jernih walaupun terkadang aya waduk nu ngamang. Tapi kita bangga hidup di Republik Indonesia. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Hapuskan korupsi di segala birokrasi demi terciptanya kemakmuran yang merata. Bukankah cita-cita bangsa menggapai negeri makmur sentosa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita bangga punya gubernur yang luar biasa, Bapak Haji Deddy Mulyadi. Masya Allah, Bapak Aing, nama beliau terkenal bukan cuma di Indonesia Pak. Abdi nama Uih kemari Pak Camat Uyas tenaroske Papku nama Uih di Arab, kata si Arab nawarkan acuk Indonesia Asyarrian para bawa Bapak Aing halal. Yang disebut Prabowo sama KDM. Bapak Aing para bawa murah. Jamaah gigireun nanya, cenah yang meuli gamis bara real, asyar real, 10 real. Tawar we tos sakitu teuing. Oke, maju mah teh. Habibi, asyar real? Naam, halal asyar real. Para bawa. Bapak Aing, asyar real halal. Cek jamaah, la. 3 rakaatin mustaqbilal Ka'bah. Allahu Akbar. Cek Arab jamaah goblok. Karak duhur geus ngajak salat subuh. Orang Indonesia itu walaupun kecil
cabai rawit, cerdas-cerdas Pak. Artinya mentalnya mental pejuang memang bangsa kita mah. Apalagi orang Sunda. Kalau ketemu orang Arab nggak ada tuh rasa minder atau apa walaupun nggak ngerti bahasa Arab. Nyoros cos we. Batur nanya maca Fatihah mana nama. Penting mah Arab we. Cek orang Arab, Assalamualaikum habibi. Waalaikumsalam. Minutes? Jawab lagi, Masya Allah. Saya ajarkan ke jamaah nanti kalau di sana ada orang Arab nanya, daripada kita salah ngomong, udah aja bilang Masya. Nanti juga ini corangan. Pada pusing merenan. Masya Allah. At-tariqan minal jannah, Masya Allah. Cukup orang Arab, haram, Masya Allah. Pokoknya nama Masya. Hebat orang Indonesia mah. Kan sakitu hungkul lamun heureuy sok. Orang Sunda mah aya jailan, beki heureuy. Beres tawaf, beres tahalul, naragok sisi jalan. Bari memandang wanita Arab. Baradak di dieu mah nya. Wah, ada moal daekeun ka bangsa urang, moal daekeun. Ngarobrol duaan. Make baju ihram nagog. Siki salak nolol. Cek orang Arab haji haram. Masya Allah. Dakaru kafir. Meni leutik bobogaan teh. Tutup. Saya doakan jamaah yang belum haji umroh Allah nasibkan berangkat ke tanah suci. Namanya Uih abdi, namanya Uih kamari mohon. Di itu mah salat subuh ge Pak Haji 2 rakaat. Allah. Tapi ngarasakeun nikmatna Masya Allah. Di dia urang sok maca sholawat. Sok. Datang ke ditu ka Madinah, begitu masuk ka raudhah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ada jasad orang paling mulia, baginda Nabi kita Muhammad. Sapreman-premana orang Indonesia lamun geus asup ka raudhah ka makam Nabi ngaguk-guk moal bisa nahan cai mata. Menandakan kerinduan yang luar. Mawa jamaah preman, belah dia tato cak-cak, belah dia termos, nabujal Doraemon, nabujur Upin Ipin, asup ka raudhah, bah maca sholawat bah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu di payun makam Nabi, manehna karah lewe, hayang ka makam, moal bisa dijagaan ku askar. Nggak ngaliwat orang mau maca salawat. Hayang penak yang Nabi sarua aing yang pangi. Geus tong loba tanya lah salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Tong dakwah di dieu salawat. Eta orang Indonesia lalu cuna. Can urusan ngising. Pan teu biasa orang lemur. Dibawa ke hotel bintang 5, kloset duduk disangkana dispenser. Lain masalah geuleuh da kejadian eta mah. Keur ngudu da keur kieu. Cenah mah yang micun. Itu micun bebeja ka urang. Emang eueuh kloset aya cenangan di ditu mah. Lain nu nagog teh ning cenah nu kos dispenser cenah. Eta teh makena kumaha asup lain. Itu ulah asup bukakeun tutupna diuk di dinya. Sok arek ngising mah di dinya sing tenang. Kumaha cek jamaah? Oh nya geus cenah teu dagoan ku di dinya di luar cek. Bayangkeun. Aku suruh nungguan nu ngising. Cing we kieu. Mak geus can. Lain geus cenah haji gayungna mana? Ulah make gayung. Di dinya aya pistol-pistolan tarik engke keluar baru gowak teh tulung haji mak tulungan nah kunaon caina nyorot caina panas sing nasib sok tuturkeun hoyong mangkat hoyong nasib Allahumma
yassir li rizqi wa akthir amwali li zadil ibadah wa li ziyarati ilal Makkah wal Madinah. Insyaallah berangkat. Sok berangkat sok. Sok berangkat sok. Oh kemana we? Aduh, masya Allah, bingah itu, aduh Gusti, masya Allah. Kedah nama wengi ieu teh ka Cirebon, ngenteu nu ngondang. Entos ka dieu, alhamdulillah. Tiasa penak sareng Abah, sareng Umi, beuh luar biasa. Kompak memang orang dieu mah. Katampi pisan kasayanana, ti barang sumping, dijemput di Talaga di ditu di alun-alun tadi ku Pak Haji Maman, dijemput dahar, pokoknya mah. Udah sanggup balik oge gitu. Pinah ke orang dia neangan orang dia manawi ayarana golar-goler tapi ulah kalau teuing mah jang Pak Camat teh gaya eta. Bapak Ibu hadirin, bangsa kita bangsa yang yang persatuannya ini luar biasa. Tidak memandang suku, ras, agama, bahasa, selama dia diam di tanah air NKRI, itulah saudara kita. Betul? Mau suku apapun Anda, mau suku Jebrag, mau suku Roromehon, asalkan Indonesia, berarti kita bangga menjadi bagian dari warga negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa tahu nanti dari sini ada yang jadi calon presiden. Nasib orang gak ada yang tahu, Pak. Betul begitu? Abdi boga tatangga di kampung Pak Haji, unggal dinten teh ka kebon nyandak sayuran, terus didagangkeun diical ka tatangga lembur kitu bae unggal dinten. Nasibna teu sangka eta masya Allah. Matak tong ngaledek ka jelema teh kitu. Unggal isu kata teh ka kebon ngala sayur, tuluy dijual ka tatangga. Kitu we unggal poe eta teh. Teu sangka nasibna eta. Ya Allah ya Rabbana. Henteu teu naon henteu. Ieu mah nyaritakeun tatangga, suk-suk ka kebon, tuluy didagangkeun kitu. Teu sangka nasibna eta. Teu maot henteu. Kitu ini kayuna masih keneh eta. Allahu Akbar. Pancasila. Lain satu aing teruskeun turutan Pancasila. Satu teruskeun ketuhanan gitu. Satu dua tiga empat oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan lima bagi seluruh. Mantap. Ditanya Pancasila, satu syahadat rukun Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk balik kau ini pantas kianya, balikna nih camata di anyir. Untung pakai jas iya sarua. Nama uih abdi teh kamari. Saking kubingah itu nuju panas diri itu teh 48 derajat Celcius jadi itu nama uih pan kamari pangarsa mangga beli barang tuang sok mangga sok tong fokus ke abdi sok nyanet bebas da tebih keneh nu make tabuh 11 itu rencana teh dugi ka tabuh 3 muhun tah para jamaah mah dugi ka tabuh 3 abdi tabuh 12 ge wih abdi mah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara mengisi kemerdekaan kita hari ini? Tentu tingkatkan pendidikan. Jangan sampai kembali terulang dijajah oleh bangsa asing. Mata kumi sekolah budak Pak sekolahkeun sing luhur. Ya. Budak sekolahkeun sing luhur sok. Sekolahkeun sing luhur. Mameh TK asupkeun heula ka Puad budak teh. Terus
SMP, SMA, S1, S2, doktor, profesor. Karena pendidikan itu menentukan pergaulan. Karena mun gelarna S2, S3 mah gaulna ge jeung es atau tiis meureun. Pendidikan itu sangat peperihan orang atau kolotna teu lulus SD acan da baheula mah zaman susah. SR baheula mah nya Pak Hajinya. Ngalaman Pak Haji SR sekolah rakyat mau buku hiji eta teh jang samingguan pelajaran tina buku hiji teh. Ditilepkeun teh geuning asupkeun kana kantong calana tukang nu ieu. Nu belah kenca mawa sisir jeung minyak tanco. Teu tiap panggih kaca sedot beger tapi eueuh kajadian baheula nu ngajuru di sakola. Eueuh baheula mah sebangor-bangorna budak baheula paling-paling ge mau tah pelakuna tuh mau hayam cenah tuh kenyahoan langsung gini mau klimus paling oke nu tatangga budak ayeuna mah caricing di imah. Tapi hari ini banyak terjadi bullying di sekolah. Loba kajadian budak ngalawan kanu jadi guru, loba kajadian budak panimaehan nu jadi indung bapak. Hari ini Pak, tugas kita bersama menyelesaikannya. Kiai dengan pesantrennya, guru dengan sekolahnya. Miris securahan hati saya, mumpung lagi direkam, mumpung siaran langsung. Mudah-mudahan para pemimpin di negeri ini mendengar, kebetulan ngadengekeun gitu. Tolong angkat nasib para guru. Jangan biarkan guru ini sirik dengan nasib pegawai MBG. Guru di kita belum sejahtera Pak. Masih banyak guru yang gajinya 200.000 per bulan. Guru honor 400.000, 300.000. Allahu Akbar. Can pamajikan opat pan. Atuh duit sakitu-kituna teh beak. Sementara hari ini Masya Allah mudah-mudahan para guru sing nasibna sing sejahtera. Keun baelah para kiai mah teu digaji ge keun bae kiai mah. Hade ge teu digaji aman moal kena ku fitnah, moal kena ku gratifikasi. Pak Camat mah kena ku gratifikasi, kena ku PPN. SK-na ge di Bank Jabar Pak Camat mah. Pasti eta teh disakolakeun. Daripada di imah teu pintar mending sakolakeun. Urang mah teu boga SK urang mah tengah peuting mentak sing daek hudang. Ibu sok hudang ti peuting. Halus. Maksudna kiih. Oh, beres kiih. Oh, teu ngisang heula teu. Ngisang heula, ngisang lalaki beda jeung awewe. Riset telah membuktikan ari ngisang lalaki mah pakuwu simpel. Tololkeun huluna. Teu kudu dielap sintrek beres lalaki. Disintrek nya. Cai sakieu jang lalaki jang ngisang cukup teu? Leuwih nya. Awewe. Sakieu cukup. Eta tadi kumaha wae eta teh? Mitu mahi sakieu. Saemer cukup. Beda lalaki mah disintrek nya. Ai awewe mah dicabok ke bener. Nah geuning cenah dicabok ke pan sok kadengekeun mun balik ceramah cek pemajikan teh ayah antar dong dengekeun ti luar. Oh gitu. Da meuni kaget urang ngadengeun lagi gaplok. Eta mun sakali kiih 10 kali nyabok. Sapoe sapeuting 5 kali kiih sok kalikeun. 5 dikali 10 pantas jeding oge. Da dicabokan wae. Kembay nu penting bersih. Oh urusanna kiih jeung berkah eueuh. Nu penting kenapa harus bersih? Qala Rasulullah bakal aya di poe akhirat jelema asup kana jero neraka lain ku sabab korupsi, lain ku sabab maehan batur, tapi ku sabab sembarangan waktu ngisang, waktu bersuci. Makanya sing bagus
susuci teh mun lalaki nu geus kolot urut sing alus tong make sabun tong urut sing alus masih masalahna eta cai najis cai naon najis enak ieu ibu salat tina mukena aya ciki najis budak lalaki gede atau bapana poho meureun tuluy salat jadi salatna jadi teu jadi salatna mah sah teu naon margina aya najis abah haji salat keur salat make calana batal keur salat make calana batal atuh batal keur salat batal matak mumpung aya para kiai para ajengan sing daek rotinan naon cenah eta mah ngaji kiai na mawa kitab Fathul Muin Safinah Kifayatul Ahyar na panggung kieu mah syiar teu mawa kitab mun mawa kitab moal mahili majam jeung mun mawa kitab geus pasti moal aya heureuy serius sedangkan ayeuna lamun jamaah di bawah serius mal balik moal leo saurang bade kacai heula cenah teu balik deui eta teh tungtuna kiai ditinggalkeun ieu mah syiar HUT RI eta syi ngan ari ngaran di alam dunia mah da di mana loba nu resep pasti aya anu ngewa da sunatullah eta mah jelema teh moal resep kabeh bener teu moal resep kabeh moal ijid kabeh tong kapangkat urang anu hina ka Nabi Muhammad we da teu cinta kabeh teresep kabeh teu jadi sahabat kabeh loba nu ngamusuhan ka Nabi model kana muludan da teu beukeun kabeh jelema punten aya di Lampuyang lamun anu maot sok tahlil tenang tara oh sumuhun dari mana-mana ge nu tahlil mah anu hirup aya tahlil hukumna wajib sunah apa naon tahlil lain bahlil tahlil hukumna sun jadi mun eueuh tong maksa ulah gara-gara ku tahlil nepi ka hutang inyem nepi ka ngajual imah ngajual budak gitu ulah tah kumaha mata kudu diatur ku PDKM ku lurah kudu diatur mun aya nu maot terutama jelema teu mampu kumaha carana ieu supaya bisa unggal peuting tahlilan sok patungan gotong royong kerja pan beda gini anu mautna jelema teu boga mah opatan nu tahlil teh di juru geuning bari nunutan la ilaha illallah la ilaha illallah dan nu ripuh nu maotna giliran nu beunghar pinung la ilaha illallah la ilaha illallah ulah dipisah-pisah gitu sarwakeun we da Allah mah teu ningali pangkat jeung jabatan nu Allah ditinggali mah iman jeung takwa leres kitu beuting eta nu ahli surga teh nu maotna ti kosewat nu maotna teu balik deui kitu ting eta kitu depan urang mah teu nyaho teuing ka surga teuing ngan aya ciri pangersa aya ieu mah ahli surga ieu mah tina keur sakaratna ge katingali dina kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani jalmi dimaotkeun tergantung kabiasaan waktu hirup di alam kuwu maotna keur naon keur ngurus masyarakat camat maotna keur naon keur ngurus masyarakat tukang kori maotna keur naon keur kori penceramah maotna keur naon henteu pangarsa tos uih nu karunya tukang nguseup can leuh ti isu keur kitu teh torojol Ijrail cek Ijrail teh